Aduh, aing mah terbalik sipung. Nah, 7 bulan rek jadian ya buah duren teh. Aduh, euy. Aing kaduhung meuli. Mah, bos sipung teh. Ngomong ka aing 7 bulan rek jadian ieu buah. Sialan euy. Bagus. Hei, Weh, tadi ya, naon? tadi. Aya naon? Kadi bangun ada emosi amat jelema teh. Selawe itu santai naon. Wa di dinya kenal kamari wa. Heeh, kunaon? Bingung kan jadi senang 7 bulan jadi ya. Bukan jadi bener 7 bulan. Cik kok senang buahan mana ibuana? Urang mah teu ngomong buahan, ngomong ge jadi 7 bulan jadi gede. Ente aya ngomong aya buahan kumaha. Coba tere kumaha gitu wa. Atuh, mana tuh? Nang 7 bulan mah tuh kan pugu buahan terkecuali meureun naon dipupuk make naon meureun. Kan Iya, namun buahna amis ya ngaranna mah sangkong ya. pancik gua cenah ya jadian 7 bulan teh. Heeh, emang da ge heuh emang rek urang sareng ngomong. Atuh dia Amar mah teh sareng ngomong ampura. sebenarnya ngelahirkeun wae 7 bulan teh. Atuh euy baru urang Ieu kumaha jadina ieu? atuh pan geus dipelak di mah di dinya meureun ieu. Nya dicabut urang. Cara teh euy, enggal poe dicarekan ieu kumaha.